ibu teh salaki teh kudu loba dibere sumanget lain susu. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat jika sering kau tinggalkan sholat. Innalillah. Repotnya jadi petani kalau sholatnya dilali mentang-mentang waktunya tandur sholatnya diundur-undur. Nah nu kudu disombongkeun geulis teh ayeuna neng yang cantik di depan punten aa nu kasep ayeuna di belakang kasep sote ayeuna tunggu 60 tahun dia akan datang moal beda jeung abah itu. Salaki teh gede syukuran ibu ka Allah mun ayeuna boga salaki nu gede kanyaan. Nah ibu gede nu kitu itu nu beda itu jaba meni pangtarik mah amit-amit wanian ibu gede nu kitu. Nah ibu salaki gede nu kitu tapi leuleus. Narkoba? No. Larutan? Yes. Oplosan? No. Pokari sweet? Yes. Tawuran? No. Jablay? No. Aya nu yes. Bu? Jablay? No. Janda? Yes. Sama janda yes. Komo ibu hareupeun salaki bari mere dahar teh bari ngadang danan diri, lain ngadangkeun obrolan salaki. Nah jika ngadangkat salaki ge kalasieun atuh pamajikan ngasongan cai bari kieu. Aduh cenah cek salaki teh itu aya bakakak hidung. Nya hidungnya tutung. Cik operator sound system, cik jangan pakai echo, tutup echo nya. Cik treble diangkat treble-nya. Cik kipas dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama bacakan dulu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka acar nuangna dibarasehan. Duka tarunuh duka lalapar nu ngajawab salam soratna rada eueuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba hanjakal nu ngajawab salam na tetamat kabe. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Siap? Bade dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngajawab salamna ikhlas.
teka paksa ridho sadar hapunten hampura keur ibu jeung ka bapa bisi abdi berlebihan teuing maca salam tepikeun ka 3 kali. Sebetulna abdi lagi mencoba keur nyoba ka warga nu keur ngaji maulid Nabi ayeuna. Ternyata nu sakali, nu kadua kali, nu terakhir nu katilu kali na abdi maca salam tetap yang menjawab salam sorak nu tarik nu kompak lain lalaki tapi awewe. Padahal di belah ditu dikeceun abdi tim parentul ngajarentul bari arudun. Loba jelema hempat merebayak sabari di karopea. Tapi sorakna teuing ka mana apakah eta teh parae apa hariru? Mata kampuran nu terakhir ibu bade dicek deui ku abdi. Ibu Araya. Nu pelah ditu ece Araya. Repeh nu rumah sa awewe rehe tong nyora bapak. Nu hirup nangan 5 lolobana maker di alam kubur maka hampura akan mengpengkakarek ngamimitian jeung abdi matong era-era tong asa-asa menrek nyora sing puguh kaluarkeun sorak mih katingali meureun akang puguh hirupna da bingung disebut hirup da jempe disebut cengcelengan da oyag-oyagan disebut patung da geus puguh keur arudud. Bu Haji Sulam di imah Ceiroh nu ngajawab salam sing tariasa arangkat haji jeung umroh. Masya Allah Ibu Amin menitarik balas hayang ke Mekah. Eta teh keinginan harapan lewat Amin ngan hampura ece da ka Mekah mah teu cukup ku Amin. Ibu hayang ke Mekah ngan Amin wungkul mah moal tepi. Da bisa tepi ka Mekah, syarat ibu bisa nepi ka Mekah, syaratna kudu butuh dukungan ti salaki. Naon duit loba salaki teu ngadukung moal ini. Bener teu? Haji Sulam di imah Ceisah nu ngajawab salam sing laleungit ka susah. Da pasti nu keur ngaji ayeuna nu seuri oge eta teh keur nutupan masalah. Betul? Pasti di bumi nama ibu di imahna loba kabingung loba kasu terlepas hirup tina ujian jeung ngan titip keur ngaji mah kudu loba sedekah. Haji Sulam di imah Cenunung nu ngajawab salam sing dijauhkeun tina kabingung. Pokona mah nu keur ngaji ayeuna nu ngajawab salam didoakeun yang terbaik ibu sing arawet muda. Ngan awewe ibu-ibu nu teu ngajawab salam didoakeun salakina sing menangkeun mamah muda. Amin henteu eta. Bapak amin. Lupa ge hirup ece. Ditanya kitu mah amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin sallu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul azim
wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Dingah nu taya hinggana dina dinten ayeuna tepatna ieu teh lokasi di blok Jawa. Para panitia ngayakeun acara peringatan Maulid Nabi junjunan tercinta, junjunan teristimewa Nabi termulia. Bahkan Bapak Untung sama-sama jajaran para panitia ngayakeun ieu acara direncanakeun ti anggalna. Luar biasa nu hadirna ieu warga jumlahna leuwih ti 2, di antara nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapak. Sok bantuan nyora aya para pamudi jeung para pemuda, tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat de. Dina meja cai ge menikat 3 rupa, aya li mineral, aya Pocari Sweet jeung larutan penyegar cap kaki. Ngan hanya kal di hareupeun abdi teu loba pamuda nu aya mah duda jeung randa. Aya rana aya duda aya nu beh mana diukna. Sok sanajan status duda jeung randa nu penting urang sadayana hirup di alam dunia bahagia bagja bari takwa. Muga-muga ku peringatan kelahiran junjunan anu mulia dina dinten ayeuna urang sadayana blok Jawa nu ngaji ayeuna sing jaradi ahli surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Peringatan Maulid Nabi sok diperingati ku setiap jalmi terutami kuno hadir dina ieu wanci nu hadirna jalmi rupi-rupi, aya pameget, aya istri, aya kaum buruh pagawe negeri, aya para pedagang sareng para petani. Tujuan sami bade tolabul ilmi ngabandungan ceramah ti para ulama jeung ti para kiai. Cai dina meja 3 rupi ngan hanjakal eueuh cai kok. Mugi-mugi sadaya jalmi nu dihareupeun abdi aki-aki jeung nini-nini pemain inti ngaji sing payus mungguh Gusti. Ku peringatan ieu Maulid Nabi di dunia urang jadi jalmi anu sajati. Mugi-mugi barokah Maulid Nabi di akhirat disafaatan ku Kangjeng Nabi. Kurang kompak amina. Amin. Lain ayeuna amin teh tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Teu aya kalimat nu pantes dipanjatkeun dina siang ayeuna terkecuali tanda syukur urang ka Allah Subhanahu. Mari kita sama-sama bacakan kalimat syukurnya dengan bacaan kalimat hamdalah alhamdulillah. Sing kompak alhamdulillah. Alhamdulillah abdi ibu hakikatna ku Allah dikieukeun, syariatna ku panitia ayeuna abdi dikieukeun. Baru pertama kali bulan Rabiul Awal nu ayeuna tahun anu ayeuna panggung dihareup aya peuteui ngagantung. Sagala digantung-gantung ti mimiti samangka kala pemuda jeung cau jeung buah atah. Uluh jeung Sprite jeung Coca-Cola jeung Fanta hampura Kang Untung panitia nu kieu mah teu kudu dikantungkeun, teu kudu dirawuy-rawuy, betotan kana mobilkeun. Siap? Namilara. Iya teh luar biasa ibu, tanda siapa? Bukan tanda panitia, tapi tanda karena kita semua punya rasa cinta kepada junjunan Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa panitia blok Jawa, tepuk tangan untuk semua para panitia. Itu bapak-bapak tidak tepuk tangan berarti keheulun ke panitia. Sekali deui rugi sia akan. Ibu tepuk tangan 1 kali, sakali tong loba-loba teuing. Tepuk tangan 1 kali, 2 kali, berkali-kali. Ajib. Resep ngaji jeung murid TK teh kieu. Bari panas, bari gesrek murid kita keprok-keprok. Ieu sabab nu diharap lolobana TK, taman kadaluarsa. Alhamdulillah, terima kasih panitia. Ieu panggung jangkung badag gagah ngan dihareup loba jujuku
punten asa di kanang me. Asli ya teh punten ibu kemang teh bunga-bunga teh lain nu panitia meunang nginyoman ti tatangga. Sawe nu aya di mana aja. Betul. Oh, kade bisi pahiling kemikeun deui. Syukuran ibu ka Allah di pangajian ayeuna kajen teuing hareudang balas panas ibu tetap urang syukuri nikmati alhamdulillah. Ari ibu ka dieu ku panitia dipaksa kompak jujur aya nu maksa tapi kabeh oge ieu nu keur ngaji pasti maksa betul ngan hampura abah hampura aki abdi diuk di panggung sendiri ternyata dihanap aki-aki keur melongkeun abdi kita tadi asli abdi mah teu bunga abdi mah teu ngareuneuh naon sababna bisi abah init ngaji bapak init pangajian akang init pangaosan ti imah datang ka dieu ternyata dalam hati terselip akang ka dieu lain rek ngaji tapi karena penasaran hayang ningali abdi ada ayah oh mau tuh ngicep kita tadi sok geraku ibu ili kata tampilan aja meni beda gara-gara bodoh aya mubaligh gulis meni kitu biasa nage akang lamun init kana pangajian rutinan make sarung kari-kari ayeuna bade ningali mubaligh gulis eta si abah meni make calana panjang bari badag teuing di talian kurapia tapi yakin ibu ka dieu maksakeun niat bade tolabul bade ngan oh kompak mapai jalan awas lu tengere nyeri huntu kang aku mau lalaki mah burut sih balik ulah kala olohok itu daerah dipelongkeun bari teh nyorak mah jaban nu melongkeun aki-aki gerak mapai jalan ngajuk-juk kapangaosan najik kalemur deui kapan ibu teh ini teh lemur ka dieu terek ngadonaon tujuan teh sing puguh urang teh kudu aya pamaksadan kudu aya paniatan jeung kudu aya kahayang alus paniatanana rek naon ti lemur ka dieu ngaji oh balik ka deui mapai jalan oh nyora sanes nu bae ditu mah jiga nu keur loba kabingungnya ya ibu ari keur ngawas matok ningalikeun ka pusing jiga nama nu bae ditu mah keur laloba pikiran curiga abdi ibu nu bae ditu mah keur mikiran Mang Aang bumun lain Aang Asep tapi Aang Suran curiga nu geus karolot kieu mah lain jaratuh cinta nu geus kolot kieu mah keur jaratuh tempo mata kieu ayeuna mah meuni keneh heula ngaji kapan ngaji teh merupakan solusi obat galau ngaji obat bingung ngaji para rusing ngaji nyeri hati ngaji eueuh kahayang lain ditepakan atuh sagera aa takubas we tajeng eta teh yuk geuri kalang haruleng kitu jika nu karurang vitamin sagera nu kira-kira ngeunah ditepak-tepakan aku eta we takubas jeung darbuk sok daya sholawat ieu mah obat galau ngaji obat bingung ngaji para rusing nyeri hati kecewa terluka sanajan riweuh salaki leungit jangan salaki leungit ngaji teu eling sok aja bari kikiplikeun bae da sanajana hareudang bari ibu kikieuan keur ngaji mah sadena ge bakal jadi nilai ibadah lengkah karena ngaji suku dilengkahkeun jadi ibad bantuan hareudangna jadi ibad leungeun dikepatkeun ti imah karena ngaji mah jadi ibad diukna jadi ibadah nundutan cek saha gagabah eta ti mana mangi dalil nunut
mapai jalan untuk ditebak ya Pak. Ih si eta mah heula. Lanjut. Mapai jalan satapak ngajugjug. Gitu areling ayeuna mah. Teu karasa capena sabab make kendaraan. Ibu ka dieu naik motor henteu? Aya nu naik mobil henteu? Nu naik mobil aya, nu naik motor aya, nu leumpang ge loba. Cik kata ibu nu naik motor pul hapunten, abdi mah jujur, ibu motor ibu ku panitia di bensinan henteu? Ibu ka dieu nu naik mobil rombongan di ongkosan henteu? Ibu nu lalempang ku lurah ku kuwu di buruhan henteu? Ku RT dibere duit henteu? Tapi yakin ibu moal merasa dirugikan karena kita punya tujuan rek naon ini kana pengajian nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman kahadekeun sebulah hayang karena jelema jeung panitia tapi irit ngaji karena milari ridho Gusti rejeung pangampura dosa nu karasa teu karaasa nu keur ngaji ayeuna yakin pahala dibikeun ku Allah hadiah jeung buruh dibikeun ku Allah lain ku manusia lain ku panitia buruh nu ngaji buruh nu keur pangaosan dosa ibu ku Allah dihampura. Amin. Alhamdulillah. Hari ibu baru gak dosa henteu? Aduh, gede atawa leutik? Gede. Dah hari gede dosa mah kumaha awak. Awak gede dosa nage. Ngan pang gede-gedena dosa awe. Awewe komo lalak. Kunaon awewe pangna gede dosa sabab awewe sok gede hilap pecelain itu hana jijikan itu. Astagfirullahaladzim manya hitut gede-gede dosa pukul lamun jadi bekaskeun ibu hitut bisi ayeuna kabengtong teh jadi panyakit ngankeun teh da meureun pangna ngajawab kitu ge eta teh nu rumasa sok gede hitut. Bu lanjut ya teh kajen tepikeun ka jam 4 wios tepikeun ka magrib wios kajen teh salat asar meureun ngaji tepikeun ka magrib wios berarti urang Kamarang Blok Jawa diajak ngaji tepikeun ka magrib wios ciri ieu teh ibu-ibu resep ngabohong ngaji kumaha. Yang saya hormati Master of Ceremony, MC protokol, pengatur acara. MC na ieu panginten? Sanes. Nu mana MC na? Oh eta. Yang saya hormati para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus sesepuh, ustad, ustadah, kiai-kiai nu aya di kampung Kamarang Blok Jawa, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Luar biasa Pangandaran sama Cirebon satu provinsi. Berarti sama-sama kita punya Bapak Aing, Bapak Dedi Mulyadi. Jabar istimewa, gubernur nage istimewa. Mudah-mudahan masyarakatnya istimewa. Nu dipieun hormat aparatur pemerintah manawi aya Bapak Kuwu Desa Kamarang aya? Nu mana Pak Kuwuna? Oh, nu eta Pak Kuwu masyaallah nu ngamu acep batik. Ternyata nu tita tadi melong abdi teh Kuwu. Jadi penasaran dalam hati bertanya ada apa di hatiku. Setiap abdi melirik lagi tersenyum. Setiap abdi ngalieukeun seri. Terima kasih Bapakku, semoga Pakku sehat panjang umur. Jadi pemimpin yang amanah. Doakeun ku sarerea abdi sing jadi presiden. Abdi janji lamun abdi jadi presiden ku Kamarang ku abdi rek diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Di Blok Jawa sok aya tahlilan. Di Desa Kamarang sok aya tahlilan. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Nya ulah nu maraot mah peupeujeuh. Mahnya
anu marawat tarahlil nu kieu jamaah aliran sesat teh nu kieu nu marawat tarahlil anu hirup arudud panitia acara peringatan Maulid Nabi nu aya di blok Kamar Eka blok Jawa nu nelponan teh Mang Untung jadi eta mah sanajan rugi ge untung gue terima kasih panitia teriweuh ayo we nelponan abdi sok penasaran selama ini cuman mendengar suaranya saja kakarek amprop tadi pas turun tina mobil ternyata iya nu nelponan teh untung teh iya sugan teh kasep aja terima kasih Kang Untung semoga untung selalu dan rugi ge untung wae eta mah hatur nuhun sadayana para panitia apapun pengorbanannya semoga jadi catatan tabungan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia, sugan aya Bapak RT, aya Pak RT? Aya. Nu mana RT? Oh, RT na jalmi lain. Hampura Pak RT ari jelema mah mun ngaji teh sok kaciri menampakkan diri. Ari jurig nembe jurig mah mun keur ngaji tara kaciri meskipun ayeuna aya jurigan jurig mah teu kaciri. Jadi lamun RT tidak menampakkan diri ngajina, RT ngajina teu kaciri berarti RT teh nyumput. Nya aya RT jurig. Ieu jemaah aredan ieu. Ka RT nyebut jurig. Abdi mah paur paku di sangarepan kudu aredan. Sieun balik ka bawah GR aja. Tah iya nu make teriung hejo nu nyebut gelo. Hampura paku pangtewakeun. Abdi mah teu ridho keur bajau datang ka dia disebut gelo kudu make tiung hejo. Pokona mah saha wae nu nyebut gelo kudu dicekel untung dicekek. Engke dicekek mah pae eta nu make tiung hejo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngaji na teu kudu lila ibulah dageus jam 2:30. Kurang singkat, padat, melekat, nu penting balik jangan lupa sama-sama bawa ilmu anu manfaat. Berkat-berkat teh. Eta dina kantong nu bariru nu hejo teh eta teh naon eta? Sok atuh di dalahar. Itu mah komo kali cangkangna wungkul. Winamru dina dus ibu. Berarti nu dihareup mah blok ahli barang dahar. Kajen abdi mah moal nyarekan. Nu aya mah dalaharnya punya bebas da ngaji mah nu penting daek hadir kana pengajian. Daek init kana pangaosan lain dahar. Hadroh terima kasih. Grup Hadroh Ijo Tomat Ikatan Jomblo-jomblo terhormat. Pecinta sholawat semoga Anda selamat dunia dan akhirat. Judul pengajian ibu aya judulna di tukang kurang baca heula. Karunya panitia harus dihargai dan kita sama-sama hormati. Judulna memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tong dileuwihan akurkeun jeung aya dina tulisan. Kayak bisi protes mah untung kayak. Balikan deui memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Musola Al Ikhlas berarti jamaah nu hadir nage kudu biar kita hidup barokah. Ieu bagus pisan ibu. Ke naon eta teh? Kedahsyatan doa dan sholawat dalam memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Itu iya sepanduk bagus bu. Pokoknya mah panjang ngan iya nu teu bagus foto. Coba Mang Untung kalau seandainya hanya sebatas memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Musola Al Ikhlas Blok Jawa Desa Kamarang geus sakitu. Eta wetah kedahsyatan doa dan sholawat tong dipotoan. Lumayan tahun hareup ieu sepanduk bisa dipakai deui. Betul? Ngan ieu hampura ieu panitia bagaimana nasib nanti setelah bubar acara ieu sepanduk aya foto abdian mangkeuning. Awas panitia tong digoler-goler, gawat ampihan, gawat tilepan bisi ku ibu nu boga sawah didudut di penta jag moe pare.
sama-sama kita punya rasa mahabbah alias cinta ke Nabi Muhammad? Jawabku ibu, ibu cinta ke Nabi Muhammad? Sing kompak cinta henteu? Sok tong asa-asa ka Nabi mah cinta henteu? Ari ibu cinta ka paku? Ah. Sok. Bisi paku kurang yakin ulang balikan deui. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Ibu cinta henteu ka paku? Ah, upikeun paku. Cepat digenan paku mending keneh geus lah tong jadi kades deui. Rugi atuh da awewe sakilobana eueuh nu cintaeun hiji ge. Ibu, ku cinta akan kalah segalanya, ku cinta bakal eleh nu lainna. Makanya aya paribahasa, kalau cinta sudah melekat tai kotok terasa coklat. Kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa indomie. Bahkan kalau cinta sudah membara tai kucing ge terasa pedak. Waduh, cek sah tai kucing asa pedak angar we tai kucing mah. Tuh apaleun geuninganan. Berarti ieu nu pernah ngasaan tai kucing. Meni yakin apal hasem. Ibu belaan di imah ninggalkeun pagawean, akang di imah belaan ninggalkeun padamelan, ngajugjuk kana ieu tempat gaduh tujuan. Ku jalan cinta belaan maksakeun ngaji, mapai-mapai jalan sata. Ngajugjuk ka pangaji, nu dipalar naon karena urang cinta ka Nabi, hayang meunang syafaat jagat ti Kangjeng. Jadi sakali deui ibu cinta ka Nabi Muhammad? Ibu cinta ka paku? Tos 3 kali paku moal dipaksa deui da geus puguh teu cintaeun. Cek ibu teh tong boro-boro kaku atuh geus puguh ku mah pamajikanna ge aya salaki batur. Ibu ka salaki sorangan punten Bu, kalau ditanya masalah cinta, kalau ditanya masalah bogoh, yakin ibu ka salaki sorangan oge geus eueuh cinta geus kolot kieu mah. Betul? Sok sing tarik ibu bogoh kene teh ayeuna ka salaki. Tuh Kang. Si akang teh sing mikir atuh Kang. Mangnya ngeukepan wae anu teu bogoheun. Akang teh kudu rada ngemut atuh neangan deui nu cintaeun. Oh, geus ibu mah ayeuna mah tong nyorak ka bapak ayeuna ieu. Bapak pamajikan teh geus teu cinta, ari akang geus kolot kieu pamajikan, akang bogoh keneh henteu. Tuh, henteu sarua. Bener da ieu mah realita fakta nyata ibu. Sok lamun ibu bogoh keneh, lamun akang cinta keneh, duduk ayeuna keur ngaji ibu moal pajauh. Oh, ibu keur pangantenan baheula balas bogoh ka salaki, salaki balas bogoh ka ibu, cinta sama-sama cinta. Boro-boro ayeuna paanggang, jauh meusan diuk ditoel dibenyeng. Cek salakina teh, kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Dijawab deui ku pamajikanna teh, di setiap ada kamu. Mengapa jantungku berdetak, berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau perang. Aduh, cinta yang membara, rindu yang menggebu-gebu. Tibalah saatnya ibu pengantenan meleman pertama, ku macet pamajikanna, jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli pisitan, paling enak jadi pengantin baru. Melem pertama silih ciwitan, salaki diciwit tapi kan kabocelek getihan. Kumaha jawaban salaki, dateng nyari iwit euy. Ajaran ibu ayeuna da geus teu bogoh ka salaki, salaki ciwit balik ngaji tapi kan ka getihan manya teu dicekek beheug ibi. Bener teu? Waduh, orang nikah mah maleman pertama ibu jeung salaki boro-boro hayang pasea, eueuh pipaseaeun hayang hitut jadi plastikan. Ari ayeuna Kang tingali pamajikan teh meuni teu sopan. Mending ngahajakeun liwat hareupeun salaki parempet. Eta rek diuk ge meuni kot brot. Eta nangtung hareupeun salaki dun. Cek salakina teh anjir kenal pot gitu. Ibu, karena apa? Karena sudah tidak ada cinta. Wajar lamun ibu ayeuna ningali salaki geus teu cinta, wajar da salaki teh geus teu kasep deui atuh Bu. Bener teu? Bener, tinggal bersyukur ka Allah ningali salaki sanajan geus jiga opak bubuk. Ya Allah, salaki teh suku jebrag, huntu koneng, tongong hideung, saret salangap bari kerek jeung bau. Keun bae ibu, da berubah dunia mah panah ruksak, dunia wae bakal hancur. Komo salaki, komo urang nu jadi
abadi. Betul ieu mah ningali pamajikan ai baheula mah dikekepan da geulis keneh cinta keneh ari ayeuna ku akang da geus teu boga ningali pamajikan malam Jumaah lain dikekepan kalah ditapakuran. Ya Allah pamajikan teh kalah jiga kunti susu ditoel meuni teu oyag-oyag dibawa nangkara kalah jiga ceplok nang puyat dibawa ngarengkol kalah keplok dikenyot kalah nyelapna buntu keun bae bapak pandai bersyukur hitung-hitung ngegel baso urat we. Ibu hirup di dunia teh ulah hayang senang wae da moal senang-senang hirup di alam dunia teh ulah hayang bahagia da moal bahagia da dunia mah tempat capek tempat riuh matak lamun ibu ningali orang kaya ulah sok ayeuna sirik naon sababna cek ibu teh batur mah jiga nu bahagia mun dikatos sagala loba punten bu nu sagala loba nu jiga cek ibu bahagia belum tentu hatinya bahagia. Betul makanya syukuri apa yang hidup adalah hidup itu anugerah tetap alhamdulillah. Salaki mere duit 1.000 bekel ngaji ka dieu ayeuna alhamdulillah. Usalaki diberi napakah 20.000 sabulan alhamdulillah. Wanita solehah salaki teu balik-balik usaha 2 tahun bacakeun inna atoina kausar majikan wuru edan sugan salaki usaha innalillahi batur mah hayang ku salaki dipanggugurukeun dipangkusahakeun ieu mah salaki usaha innalillahi teuing pakuhu teh warga teh kudu dirarukiah yeuh. Ibu anaknya keneh ibu teh naon nu disombongkeun hirup di alam dunia semua panak ruk saka cinta ibu ke salaki teu abadi ka cinta bapak ka pamajikan moal salilakna nu abadi mah cinta Kangjeng ka umatna ka urang sadayana ka urang blok Jawa ka urang Kamarang matak bade wafat Nabi Muhammad ngawasiatkeun ka para sahabat nitip ummati cek Nabi Muhammad nitip umat sanajan urang umat Nabi tapi lain cicing di Arab Saudi da urang mah cicing di negara Republik Indonesia bari urang teges 80 tahun hiji ibu sing bisa ngajaga 17 rakaat lain Agustus kumaha ieu paku astagfirullahaladzim sugan Nabi Muhammad rek wafat ditipkeun upacara da hanteu Nabi Muhammad ge di Isra Mirajkeun teh hasil lagi salat lain upacara HUT RI 17 rakaat sabab Nabi Muhammad bade wafat nu kadua wasiat ka para sahabat umat supaya bahagia dunia akhirat henteu cilaka as-salat nitip 17 rakaat jadi lain 17 Agustus si areling lohor sabaraha rakaat salat asar maghrib isya subuh. Wahai anak muda kurang blok Jawa tuh tinggal itu Padang Dana gaji gade di Mulyadi mereka nukiu betul tuh tebungan kebahagia panitia ayeuna anak muda kompak ngayakeun acara peringatan Maulid Nabi tapi realisasi tina pengajian Maulid Nabi ternyata orang masih belum meniru akhlak mulia Nabi kumaha akhlak mulia Nabi sadidal haya loba ka era berarti urang hirup teh ulah ngera kompak pengajian panitia ngayakeun acara ari salat berjamaah tuh sok tingali anak muda tuh meni kompak walah meni loba engke dur waktu subuh bakal sakitu aya moal di masjid berjamaah ibu kade salat 17 rakaat sapoe sapeting 5 waktu salaki jurungkeun abdi rumah tangga berkah jiga Siti Khadijah kudu berjamaah ka masjid lamun leuleus salaki bere pita lamun kedul loyo ngahodhod cicing di imah api-api tiris taku ibu teh salaki teh kudu loba dibere sumanget lain susu mana jauh-jauh dibere susu atau dibere susu mah kalah ngegengel di imah salaki kapan cek-cek teh kudu berjamaah kalah dibere susu atuh mah gantel meureun salaki tidak da blok ieu mah bener cek teh areling bu
masjid nundutan wajar ngan lamun kuring keur ceramah nundutan eta mah kurang sare nyebut kurang ajar. Gusti tadi disebut gelo ayeuna disebut kurang ajar. Emang geus dipitnah 2 kali ku si eta can bae ibu da teu rugi teu nyeri hate abdi mah sanajan disebut gelo disebut kurang ajar anger balik mah ku panitia bakal dibarokahan ulah sok nyanyahoanan eta mah urusan panitia lain urusan ibu lain dibayar we syukur henteu we piraku dibahanan we alhamdulillah henteu we maknya panitia na ge ngaranna untung aja. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, sekali deui balikan deui ibu cinta ka Nabi Muhammad? Cinta. Nabi Muhammad balas cinta ka urang ka umatna cekan jeung Nabi as-salat titip salat ummati titip umat jaga raksa ibu salatna ulah diimah salaki masina dimas lamun leueur nyanak itu lamun poek maka baterai lamun hujan make payung maksakeun init ka masjid alus henteu ibu lamun salaki ibu hujan di payung ka masjid henteu teuneun we di luar payungna batuna maknya di papayung ka jero masjid rek iraha salatna salaki batur geus rek tamat geus takbiratul ihram geus rek awe salam salaki mah kieu keneh nyekel payung nah cekap di gepak geus moal nyambung dah bu watawadu ahlak mulia Nabi ahlak Siti Khadijah watawadu rendah hati henteu ulah sombong kaku Allah dibere tanaga ulah sombong bapakku Allah dibere tanaga komo anak muda teu kacik meni balaga beda boga motor ninja leungeun kan sakatu ditato di udang suang maleweh bahasa anjing aduh ari jajan cilok jangan bilang kau pemuda kuat jangan mentang-mentang badan sehat jika sering kau tinggalkan salat innalillah repotnya jadi petani kalau salatnya dilali mentang-mentang waktunya tandur salatnya di tong eleh ku HP Kang ari aya HP di sana mah alah keur macul ge belaan pacul dialungkeun menang macul ditincakan pabiniang diacak-acak melaan HP bisi kaburu pareum panggilan tak terjawab ditelepon kembali giliran aya panggilan di masjid Allah nu manggil melalui adzan seseorang hayya 'alas shalah pokna kumaha kagok saeutik deui geus maot makanya kalau bapak moal bisa balik deui ka alam dunia betul tanaga ku Allah dibikeun teh jak ibadah lain jak ayeuna ibu nguruskeun dunia pek nguruskeun dunia tapi eta dunia anu bekal ka akhirat ibadah ka Allah subhanahu ulah ninggalkeun sok aya ibu hoream kana salat sok jujur pang horeamna salat naon bisa jeung salat ditambah ku salat lo tambah deui salat jeung salat mat geus kabeh eling umat eling kela cicik nu aregan rek caranya ieu ku atuh pakan ibu ngajak salat naon ada cek ibu tadi panghoreamna salat naon subuh sok urang ngajak salat subuh berang sok tepakan nu edan bade ngahariring awas nu teu milu awas rasakeun akang awas yuk kabeh ngajak salat yuk bareng eling yuk nyora subuh
hariring lain sholawat. Eta hariring nu dibacakeun ku ibu cikene ngajakan eling ngajak teu eling. Ngajak teu eling. Pira ku wayah kieu ngajak salat subuh. Tah, mata abdi mah teu miluan henteu. Lamun ibu mah mikir ku abdi kita ngajak salat subuh cari cintong nyarorak. Ka asar encan waktuna. Sok geura ibu ka magrib lila kene. Ka isya jeung ka subuh mah komo jauh kene. Duh wayah kieu ngajak salat subuh. Tah nu kieu paku warga nu teu areling. Ibu sok akan tong balaga kumela loba dunia mah moal dibawa panaruksak punten ibu di dieu matak ayeuna urang kudu nyontok Siti Khadijah wa tawadu rendah hati ulah som dan nu boga imah gedong ge geus moal mah moal dicicingkeun di imah gedong anger we nyangker dong dina jero tanu RT kuwu lurah insinyur gubernur anger geus moal mah dikubur dina jero taneuh dibalikeun deui ibu kasal ku Allah ibu diciptakeun akang diciptakeun ku Allah tina naon tadina sing tarik tina naon tina taneuh jadi ulah salah engke ge urang teh bakal balika ka imah engke mah hirup ke muatnya balik kalau rek ngaliang Gusti nu agung paku berarti ieu mah tadi teh datang teh di astana jung balik deui engke ece ka ditu ece araya ieu teh areling teu imah geuninganan aya balik ka rek ngaliang kawas jangkrik Bu ibu orang kaya mati orang miskin mati raja-raja mati rakyat biasa mati ulah majarkeun abdi moal maot sarua paku oge bakal saha nu ti heula duka pakuwu nu ti heula duka abdi nu paneuri duka sabalikna abdi nu paneuri tukang son nu ti heula karunya tukang son mah gede gawe buru saeutik eueuh nu ngaduakeun kuhu teu ngaduakeun panitia teu ngaduakeun ku abdi mah rek dibere panghargaan tukang son rek diduakeun jung sing ka surga bareng jeung salon-salona aduh berat gotong we ku baladna sallu ala nabi Muhammad sida Khadijah mah ibu teh sombong janda kaya mata hampura bapak ulah ingin bahagia di alam dunia mah hayang teh gareuna istiqomah ibadah moal matak bahagia di dunia da sabab dunia tempat diuji tempat dicoba Allah mere cobaan ujian rintangan supaya kuat ka iman supaya tetap kesabaran ayeuna ku ibu dicepeng ku kuat iman komo lalaki hati-hati lalaki masuk loba papangi jeung ranjau kehidupan ngajig jikarana aya rana hidup rana keun bae mumpung aya kuwu rana ge asal ngeureueuh ibadah ngeureueuh ngaji di mana aya rana ngeunah mun ngeunah ge laku pugu matak jadi rana ge bau da boro-boro ibu wargana paku oge pemimpinna sarua paku oge dijieuna mah tinu barokah nah ieu ku geus disebut bau kudu blok itu sarua paku nu teu eling teh nu itu abdi ge tadi disebut kurang ajar teh kudu itu disebut gelok kudu itu ayeuna paku disebut bau kudu itu mangga nyangakeun paku urus warga nu aredan itu Allah sallu ala nabi Muhammad ibu mata ibu tong sok sirik ku batur ayeuna nu alus bajuna bacan karuhan ibu alus baju hatena alus terus teu baju alus ari kalakuan sombong datang ke pengajian boga gelang hiji hayu we gagaro deket BNI da aya nu kitu teh sabab ayeuna ibu sifat jelema nu beunghar mah teu sombong koret teu koret sombong nu miskin sok loba omong init kana pengajian wuludan udunan teu milu ari senek hayang dua da aya nu kitu teh aya jelema na gede tukang dilipen mah ceuk naon nu kudu disombongkeun geulis teh ayeuna
ayeuna neng yang cantik di depan punten aa nu kasep ayeuna di belakang kasep sote ayeuna tunggu 60 tahun yang akan datang moal beda jeung abah itu kabeh oge ruksak cenah buku naon rek dibawa punten di anu beunghar mobilna loba maotna di bawah teu mobilna saya tangke lamun maot kongkorong rek dibawa moal mata gradual ti ayeuna sok aja kamanakeun mangpaatkeun ibu isukan geus maot bakal aya amal nu nyalametkeun hiji tina sedekah jariah kongkorong jual geuwat sedekahkeun bikeun ka saha tuh ka pewaris nabi ka kiai nu keur nyieun pasantren budak ibu ka ditu sok ngaji eueuh tempatna jieunkeun ku ibu teu boga kiai duit tak eta gelang ibu jual sok mata abdi mah teu boga kongkorong demi Allah asli wani dibuka nganda orang sakapeung masuk nalangsa jiga batur kahayang mah aya duit lain teu boga maksakeun makaduga daina ge bakal meunang ti kamarang ngan abdi mah mikir 2 kali pakuku ieu geus rek 8 poe leuwih abdi can wangsul ka ditu ka lembur pun biang ajang pun bapak aya we nelponan kurang batu kurang semen kurang kesing dari pasantren keur ngadamel bangunan deui aya proyek teu erep deui cek pun biang teh teu erep ta eta nu bakal barokah mah teu pikeun ka akhirat ladang ayeuna capek teh eta salaki mah tadi ge aya we nelepon mi ladang ngaji ti kamarang beulikeun kana gelang teu hayang salaki teh ngorak keneh urang sieun maot ti heula rek kumaha nasib gelang kakarek dipake sami geletuk modar salaki nu atoh mangi gelang anyar ladang ngaji ti kamarang tuluy kawin deui mas kawinna gelang urang jaba salaki nu dikawin ku salaki teh si Besti nu aya dina grup WA araya awas tong balaga boga harta ibu boga kongkorong boga gelang ayeuna sok senam jeung si Besti unggal poe Minggu maot mah ibu ti gelang salaki kawin deui ka si Besti mas kawinna kongkorong ibu pertemanan yang menyakitkan nah utuh manfaatkan kita banyak sedekah ku sedekah mah moal ngurangan harta ku sedekah mah moal ngamiskinkeun mana koso malun min sedekatin bal yazdad harta disedekahkeun moal ngurangan ku Allah bakal ditambah tong ka amin merena ge encan insya lanjut ibu lanjut kau mau ke pengajian ke ibu-ibu urang aya lahan urang aya naon aya kesempatan ketika aya nu mapaikeun gelar sorban ulahnya yang kepentingan agama yang kepentingan ayeuna lembaga ibu teh kudu pagede-gede sabab eta teh umpan mun ibu hayang dibere rezeki ku Allah gede mere na ge kudu gede mun ibu ayeuna mere saeutik sesuai Allah ge ngagantianna mun ibu boki gede Allah ge nambahan tinggali Siti Khadijah janda kaya teu sombong saep hartana dikorbankeun untuk ngabela agama ibu teu boga duit ayeuna setahun sakali da ibu mah miskin teu boga maksakeun keur guru ngaji pewaris nabi para ulama para kiai beulikeun sarung BHS teu nu asli oge atuh nu KW nu 500.000 ieu mah sarung kiai di kampung Mawatir pakuhu nu dipake teh urut tilu maot deui atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan makana aya nama loba kiai jujur ieu teh kiai nyebut juri astagfirullahaladzim coba areling teh eta cek kaki aya nyebut curi yeuh cek ala ulama warasatul anbiya ulama teh pewaris nabi nah disebut curi beda jeung hansip jeung linmas al hansipu warasatul abriya hansip mah pewaris para abri nage abri terkutuk tingali hansip mah baju nage terleng-leng polos we tiba heula hansip mah senjatana ge lain pistol pepentung anu dina sakuna ge naon ibu piriwit al ulama beda warasatul anbiya mata lamun ibu cinta ka ulama man akramal ulama faqad akramani sami jeung cinta ka Kangjeng Nabi bu kiai wafat hariwang hese neangan gantina paku maot di dieu kiai moal bisaeun paku gantian sosok kiai tapi lamun paku maot dipayun wafat duluan tenang
kiai mah sagala bisa bisaeun jadi kuwu komo RT maot alah gampang kuwu jadi RT enon ulama kiai jadi RT bisa tapi lamun kiai wafatib ayun RT moal bisaeun jadi kiai mata lamun bisa nawar ka Gusti manu maot teh mending Pak RT we aya Pak RT aya sok khawatir gila ceuk keur RT mah hirup jauh tina kamakmuran ngaranna ge RT atuh teh jauh tina ngaran singkatan RT ripuh teu puguh komo RW ripuh wae tuh mane kene sapertos Pak Ustad ku PHD sarung BHS kata ge pamere subur Ustad mah makmur mata ngaranna ge Ustad usaha tara anak deres ibu ge boga anak parawan teh bikeun tuh ka santri nu jaromlo eta teh sok ibu berkah boga minantu santri mah moal hese karasa ku abdi boga minantu santri mah sok grabu boga mitoha korep di rukiah ku santri boga mitoha cerewet di adangan ku santri mah gampang ibu makana kadareukeun ti ayeuna penerus kiai kumaha budak ibu pasantrenkeun ujang ieu grup terbangan grup hadroh ieu teh ulama untuk di masa yang akan datang bangga ujang jadi santri tong bangga ayeuna ibu mun budak teu bisa ngaji kudu bangga mah anak bisa ngaji tong bangga bisa nyanyi da ibu geus maot mah keur sakarat mau dianterkeun ku anak nu bisa nyanyi teu guna kabejakeun inung keur entang-entangkan tojol anakna mamah aku persembahkan lagu yang terakhir anger wae keur kitu mah teh butuh geuning kapikir ku anak nu bisa ngaji boga anak bisa ngaji akidahna kuat marifatna akurat ibu keur sakarat engkak-engkakan rek dicabut nyawa ku malaikat budak nalkinan la ilaha illallah Muhammadur Rasul yuk kompak akidah sarua kalimat thayyibah bersandar ke kalimat la ilaha la ilaha illallah yuk tepat la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad ibu-ibu wungkul ya Rabbi tong ditepakan Mustafa lima qasidana wa ghafir lana ma madaya wasi'al karami reteh bapak-bapak mah sorajin jaban nu nyoran ge hiji ya kang calangap berat diajak sholawat sing semangat ami menang syafaat sok sudah mulai bangkit dari alam kubur wa ghafir untuk bapak-bapak yang hirup kedua kalinya semoga diterima iman Islamnya lanjut ibu lanjut aminan kusadaya tong ditepakan panitia sareng jamaah ulah waka lain doa eta mah mugi ku Allah ditambih barokah so amin tadi lain ayeuna mugi doana diijabah ibadahna istiqomah ibu ibadah sing istiqomah
Doaku Allah sing diijabah. Abdi hoyong didoakeun ku ibu ku bapak mumpung keur ngariung lobaan jelema leuwih ti 40 urangna. Abdi selamat sehat perjuangan masih kene seueur ngabela umat terbutangi kang pun biang karasan pun biang tos genep sasih dipasihan ku Allah panyawat stroke ibu neme tiasa leleng kahalu mun budak mah nya mapah bari diiket-iket ngangge tongkat terus ayeuna nyarios teu acan jelas masih keneh rero karasan pun biang ti tahun 78 ngadirikeun pasantren pun biang semangat ngawuruk santri siang wengi teh talariren ibu waktu ngawuruk tara diwakilkeun ku batur genep sasi ayeuna pun biang teu kiateun ngaulang santri hoyong doa di sadayana Allah masihan keajaiban kanggo pun biang khususna pun biang hoyong disehatkeun deui sapertos bihara-bihari deui. Ibu nuju kirang sehat sing diangkat panyawatna ku Allah disehatkeun deui. Nu keur nyarepeng HP mudah-mudahan sing aya kuotaan. Aya nu keur nyekel HP aya? Oh, bantuan ieu mah tungtung wungkul. Mun keur ngaji kudu jempek ulah bari ngoprek wae. Komo bari kalah tibra. Awas digonol kelong. Hiji deui kabok. Di sawah loba keuyeub. Di sawah di hawu di hawu. Apal hawu ibu? Apa? Paragi naon hawu? Dangu. Di hawu mangih keuyeub meuli padi ti pasir kirisik tuh paku meni teu ngiceup ningali abdi mirip Dewi Persik. Yes. Lanjut ibu lanjut. Hirup osok nyeri hate tek ngawungkul komo lamun teu kabagi BL tadi kan mengpeng aya kuwu nu disalahkeun mah Pak RT majar RT goreng hate. Terima kasih Pak RT. Tak ieu warga nu kudu demo teh. Yeuk ibu lasok nyalakeun RT semua itulah aturan Gusti. Maka kurang harus tetap bersuh bagaimanapun keadaan. Alhamdulillah meskipun hidup loba uji tetap kuatkan iman bersandar ke Allah la ilaha sing kompak la ilaha illallah. Tilu nu terakhir nu bakal ngocor pahala ka urang doa na anak anu soleh sodaqoh ilmu manfaat doa anak anu soleh eta nu bakal menyelamatkan. Mataku ibu budak sina ngaji sina masantren jurungkeun ka kiai entong moyokan ka santri naon tuh di panggung oge cenah santri teh kalah barudug ulah sok nyebut santri budug tuh kiaina oge tingali Pak Ustad kasep sote ayeuna glowing teh ayeuna da beheula nama budug. Jadi para kiai para ustad eta teh mantan bararudug. Abdi oge ieu nu keur ceramah bisa kieu teh ladang masantren. Maknya bisa ceramah ladang budug ngacapra. Ibu bisa ceramah ladang budug ladang ngaji di pasantren ngan kabeh santri keur ngaji pasti ngalaman budug. Jadi geuning ibu ku budug-budug ge ternyata budug-budug ge barorok. Di mana aya budug barokah? Ibu akhlak mulia Nabi turutan rumah tangga sing bahagia perlu suami jujur. Sabab Nabi oge jujur, sidik, amanah, tabligh, patona eta ibu sifat daya wajib di Nabi. Ibu boga salaki ge neng nu can nikah tong ningali bisa lakieun ayeuna kasep teu butuh ku kasep, butuh mah anu jujur, tanggung. Salaki teh gede syukuran ibu ka Allah mun ayeuna boga salaki nu gede kanyaah. Mau nyebut gede nu kitu. Itu nu gede itu jabab ni pangtarikna. Amit-amit wanian nyebut gede nu kitu. Da ibu salaki gede nu kitu tapi leuleus. Teangan neng salaki mah nu gede kanyaah sabab wanita ku Allah ayeuna ibu dihargai Rasul oge ngamulyakeun ka wanita. Matak Nabi Muhammad bade wafat nitipkeun Bapak An-Nis
biasa nitip awewe teu nitipkeun lalaki. Hidup awewe. Negara Indonesia ge aya peringatan Hari Kartini, Hari Kartono. Dharma wanita teu aya dharma pria. Matak mohon Bapak ketika Nabi Muhammad memuliakan wanita, ingat Bapak nu jadi salaki ka pamajikan, pamajikan jangan disakiti, jangan dihianati, jangan dinyenyeri, tong dilukai, tapi wanita hak ku salakina untuk dihargai dan dihormati. Tepuk tangan untuk awewe. Iya nu tepuk tangan teh para korban. Atuna sageuleuh ningali salaki teh menekat goreng adat ka pamajikan. Pamajikan teh dimuliakeun, teu dihargaan, hayang we dicarekan, atuh ceurik pamajikan. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Cicing tong riuh, tong tepuk tangan. Saya tidak butuh tepuk tangan Anda, apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran? Atau boro-boro ibu dapat ku ge kalau ngahulang wae menik mau ngalungkeun 1000 acan. Abdi mah kamari ibu ceramah da asli kaku panggung teh meuni jiga kieu mata abdi tadi marek turun da trauma ningali panggung kieu teh Bu. Kamari pernah abdi ceramah di Pantura bisa panggungkeun jeung artis jeung Lesti, jadi eta mah dihijikeun pangajian jeung hiburan. Ngan ari ku Lesti mah beda Bu, sedotan jemaah teh bedul. Pas turun tina mobil eta mah Lesti dikawal ku polisi, ku Satpol PP. Asli abdi mah Bu turun tina mobil RT aja nu ngawal. Aya ge banser tadi, banser ge aki-aki. Hidup banser. Banser beraksi. Ansor beraksi walau panas terik matahari, berjuta kali membela NKRI, bagiku itu harga mati. Banser materi gaji lagi sabulan 1 juta, sabar jujur tawakal. Bu Lesti mah ibu naik kana panggung dikawal boy kakarek setengah lagu geus wur nu nyalawer. Abdi mah geus rek sajam leuwih nu nyawer. Keun bae da kamu balik matara diulang alung. Tapi engke ari balik sok disakalik. Aduh eta mah paku Lesti turun deui tina panggung geus 3 lagu, da teu aman teu tamat teu ka 3 lagu na maco da seueur angka seret kudu jaroget nini. Turun tina panggung Lesti oco. Ya Allah. Eta panitia hajat menikat wah hari wes-wes ka Lesti. Abdi penasaran Pak sabaraha menang Lesti mayarna. Suganti leutik 150 juta. Kahitung 1 juta ibu 50 juta salagu. 3 lagu 150 juta. Asli paku abdi ceurik hareupeun panitia. Ngalangsa bari ngelus-ngelus dada. Ya Allah meuni beda nasib abdi jeung Lesti. Lesti mah 150 juta. Abdi mah demi Allah ku panitia can pernah diberi 150 juta. Da ka dieu ge ibu abdi ka Kamarang ka Blok Jawa hayang 10 juta ge ditawar deui ku Untung. Ari ngaran Untung, ari pahala embung Untung. Hayang sakitu ditawar deui. Cek Untung cenah sing Ridho Bu Haji anggap we baraya. Teuing urang mah teu wau jeung Untung teh. Teu kaharti ari keur kieu kudu dianggap baraya. Sorry ya Tung. Keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya. Ibu dagan melah paku entong protes. Nah abdi mah kieu we ceramah teh kumaha lempengna huntu. Nu penting mah jadi duka di sarereka. Nah jadi kana duit kaca teh. Ayo sudon goreng sangka. Abdi mah demi Allah ka dieu teu niat rek neangan duit. Ngan kahayang balik ti dieu jadi nama-nama dulur. Kan barokah loba dulur, loba baraya, moal hese balik narima amal kasayan. Pan ibu terek balik ke Allah di alam dunia mah ayeuna sementara muara urang bakal balik ke Allah, urang diciptakeun ku Allah, dijieun ku Allah, bakal dicanak deui ku Allah. Naon nu rek dibawa maut, lain amplop, lain imah gedong, lain ayeuna imah jangkung, lain ayeuna pamajikan nu geulis, lain salaki nu kasep, nu bakal dibawa maut ku urang. Eueuh deui jiwa ti amal urang
dan nu maot na oge urang lain soleh. Mun ibu maot mawa amal soleh ke soleh maot mawa usaha. Soleh oge kapan hayang babawaan. Maknya soleh maot mawa nu kuwu. Kuwu engke ngegel curug. Amal dibawa ku soleh. Sing bener aja. Matak balik deui kalimat la ilaha illallah. Eta tilu perkara nu bakal nyalametkeun sedekah, ilmu manfaat, anak soleh. Aya budak ibu nu di pasantrenkeun aya. Alhamdulillah. Aya putra ibu nu masih di SD ayeuna. Aya. Jung teh yang dageus murid ayeuna mah kecil. Atawa titahnya naong salah pamake tuh budak di sekolah. Abi mananya teu salah. Aya budak ibu nu masih di SD ayeuna. Cek ibu aya jung susulan sina balik. Tah titah meuting di sekolah ece budak. Tah ieu gara-gara buduk barokah ieu. Ibu, Bu, mudah-mudahan urang hadir ka dieu. Hakikatna ku Allah urang teh dikumpulkeun ayeuna, syariatna urang ku para panitia. Mudah-mudahan urang sing dikumpulkeun ku Allah jaga dugikeun ka surga. Tong sombong kudun, ya tong balaga ku harta, tong kena-kena boga motor nin, tong kena-kena boga mobil Innova jeung apaan. Awas wahai anak muda, yuk ayeuna bangkit. Anak muda semangat ayeuna blok Jawa ngayakeun pengajian. Engke semangat masjid ramekeun berjamaah ku anak muda. Setuju? Nyeri hate abdi masuk nalangsa masjid daya we aki-aki. Pemain inti makhluk metik nuhun tugas kari tilu. Komo bulan puasa mah ketruk mik ditakolan. Huntu geus unger bari kari tilu. Pok-pokan anu teu paralugu, ibu nu ngadenge lain hayang nyaring kalah keung. Assalamualaikum waalaikumsalam nguningakeun ieu waos kantun tilu ieu waos kantun tilu palaur batur mah saur ieu mah palaur. Coba aku budak ngora, hei anak muda tong balaga watos tabuh tilu saur tong nyarekan si abah da bener ngan huntu geus kari tilu bari geus alunger jadi pompongan teh kitu ece ku kupingan urang waos kantun tilu pokokna mah cek si abah teh waktos tabuh jaban nu tilu huntu geus unger balik teh saur si abah huntuna musibah napel dina ulen saur ngegel ulen kuat kene ulen daripada huntu si abah atuh musibah huntu kabeh leungit balik deui ka masjid ngumumkeun waktu imsak si abah ceurik jeung ceurikan huntu leungit ketruk deui assalamualaikum waalaikumsalam kumagi waos parantosem nyingsat batur mah imsak ieu mah nying. Sok anak muda iyalah pergaulan awas. Naon ibu daripada minuman keras mata ngadoreksakeun jaba haram betul? Narkoba? Mau si kompak narkoba? Mau larutan? Yes. Balik deui narkoba? Larutan? Yes. Oplosan? Mau. Pokari sweet? Yes. Tawuran? Jablay? Aya nu yes. Bu, jablay? Mau. Janda? Siapa janda yes. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Muhammad. Mudah-mudahan ibu uih jadi sing karingi ilmu anu manfaat. Kadek eling-eling dulur kabeh ibadah ulah beurang penting ulah bisina kaburu bae ibu bade pae abdi ge sarua uhun pejabat sarua lah eueuh nu beunghar eueuh nu miskin kabeh ge bakal mah mau tong sombong tong adigung tong takabur tong kumulu hur Allah teh ningali kana geulis Allah teh ningali kana kaset Allah mah ningali kana hate jeung amal perbuatan mata titip la ilaha illallah sakitu nu kapihatur kirang langkung dah punten kasarena cicing tong wakat cengkat tong geuning jurik mah geus carengkat kaheula ibu acan doa urang teh tadi geus cangkel 2 jam ayeuna nahan
kesel nahan cangkeul mun dahar mah ibu teh keur hayawe ngagorogotan tulang giliran ayeuna ku Allah rek dibere dagingna rek dibere sumsumna doa ngalangkungan ti para kiai jeung ti para ulama ibu kalah cengkat kalah balik mana keuntungan urang ngaji ilmu bisi teu manfaat yuk sing tamat dugikeun kado doa ngankeun bae tong aneh jurig masuk sieun ku doa matak jurig mah geus riweuh cara rengkat tuhun jadi nu balik ti heula encan doa eta teh ngaranna mingat maknya jurig ngais budak ibu tos dalahar teh acan ari urang dieu daharna sok naon beas atawa sangu sangu sanes beas sanes ngan sangu nu di dahar ku urang asalna tina piring maknya ibu nyemutan remeh tina beas osok ibu dalahar dina piring teu meunang pupeujeungnya dahar mana kursi dahar mana karpet maknya bujur nyai celena luhureun piring ari kejok rek dibalatakeun dina kursi kongkorongok ari nu kitu naon ceuk eta mah sora ngan sorana sora abdi dolong geus 3 kali dipitnah keun bae abdi mah ibu bade dipitnah bade dikumak-kumak ogekeun tenang abdi mah aya panitia berkah insya Allah da panitia ge jalmi eling ieu nya cenah eling teu panitia tuh geuning mah untung mah disebut eling abdi mah tadi disebut gelo matak abdi mah rek dendam ka Mang Untung kek nangtukeun eling henteu na panitia kumaha mere gede jeung leutikna jadi lamun Mang Untung sebagai panitia mere gede berarti eling ngan lamun mere leutik berarti henteu gede geus ayeuna mah fitnahan ti warga teh geus walatra untung panitia disebut teu eling abdi disebut gelo paku disebut bau kiai disebut jurig mangga paku balik deui ka paku urus warga nu aredan kieu bade diinpus mangga bade diruqyah mangga eta mah da warga paku ieu ngerenkeun sallu ala nabi Muhammad titip wasiat nabi lah titip kang wasiat nabi awe jangan dihianati jangan disakiti akan hidup di alam dunia akan terasa hampa kalau tanpa ada wanita akan hidup di alam dunia akan terasa sepi kalau tanpa ada istri mata ibu jadi istri sebagai ayeuna kepala rumah tangga bapak ibu suami kudu soleh pamajikan kudu soleh geus kolot balik ngaji sanajan geus aki-aki salaki ku ibu kudu loba dicintai sepenuh hati lain dicium atau dicium wae malecet salaki teh hayu we dicium Gusti nu agung salaki kaulaan laden nah asongan dahareun komo ibu hareupeun salaki bari mere dahar teh bari ngadangdanan diri lain ngadangukeun obrolan salaki nah jika ngadangkat salaki ge kalasieun atuh pamajikan ngasongan cai bari kieu aduh cenah cek salaki teh itu aya bakakak hidung nya hidungnya tutung salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah tawassalna wabil hadi rasulillah kulli puja di ahlil qadri ya Allah salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala sholawat si baca berkah sadacan berkah mungkur ibu di lagi tempat supados ibu dipasihan kesehatan ku Allah jamaah sarehat sadayana baca sholawat sifa fiyatil abda diwasifaiha wa nuril absari wa
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana. Barangkah sholawat tersebut mudah-mudahan jawab semuanya belum jawab. Umum hadir ngaji akhirnya selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa talibatina yaumina hada ila yaumil akhir. Berkahnya sholawat musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat, diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat sadayana. Allah wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikina wa mu'allimina wa talabatana yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sakitun kafihatur subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Cipeujeung jalan kabihbul malikupat di abonan pepeujeung pami warang sur ulang ngupat kaonan abdi bade teras ngabujeng diangkat ngabujeng ka lokasi engke wengi doa ti sadayana disalametkeun dilancarkeun diserengan kupun anak anu pangageungna tadi anu ka dieu nuyun abdi mun katingali ku ibu eta teh putra abdi nu pangageungna pun anak anu pertama tos gaduh putra 2 abdi teh tos gaduh putra 2 pun incu 2 jadi pun anak 2 pun incu 2 anak incu teh 4 doa ti sadayana para putra putu abdi sing sararehat saroleh sadayana pasantren lembaga nu dicepeng ku para putra pun bapak pun biang kalebet abdi nu pangageungna mudah-mudahan pasantren sing langkung majeng santrina sing langkung tambih seueur ibu nu hadir ngaji ayeuna semoga uih ti dieu kengi ilmu anu manfaat arangkan ti bumi ka dieu ibu jeung bapak sing dihampunkeun dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.